rumajana gaul rahmat jeung magfirah nyana mah teu dibere saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nyana masih keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu tiga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik. Yang dikecualikan asal jelema imanna teu ngadahar riba ya le teu ngagunakeun duit riba teu ngalaksanakeun riba teu nyaksian riba teu ngalaksanakeun ridit ta eta teu ngalaksanakeun bang nah ieu meunang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban nu ridit teu tobat malam nisfu Saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang tara Allah gregeteun jasa jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang geus cenah itu mah kiai di itu mah jangan ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasa jang kiai malah mah nyana mun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba akal walidain atawa nu keheul ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malam nisfu Saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya komo pamimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun saja nya sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kitu na mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yughfaru lahum ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akil riba hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede pabrik misalnya CP misalnya PT ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kene umur penyaho buah isuk buah pageto ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah saanunya
can anggeus kreditan paeh naudzubillah summa naudzubillah min dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa kredit lain masalah leutik gede kos kitu lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa kurang kuari geus teu dianggap teh minum arak mah ku urang teh di uyak ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bang atuh sarua bah ngerebek kabehan nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sya'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hati orang diberi hirup sehingga orang bisa ningali karena jalan-jalan Shiratal Mustaqim lurus ya Allah tuh gitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sya'ban tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi Allah di malam nisfu Sya'ban wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka alhamdulillahirabbil alamin utaqa'u atikun utaqa'u aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka keluar Allah ke malaikat keluarkan merdekakan geus ulah di neraka bae bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa cuman Allah tenele di malam nisfu Sya'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam nisfu Sya'ban sakitu agungna tetepnya nama dikerebekeun dua wala ila musahid jelema anu ngunak eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sya'ban masih anger kene urang make samping make jubah make calana kudu luhureun mata kaki luhureun mumuncangan tah liluhureun cara PKS gitu tah ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis tuh gitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala ramekeun malam nisfu Sya'ban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sya'ban ba'da maghrib ulah ngomong deui terus ba'da maghrib maca yasin 3 balik yasin pertama cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa 3 ba al-birr nuduhkeun kana bagus 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layeut dedet
nyaah wa binun nunna eta nudukeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hati. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mah kedot biasa ieu teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Ta eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini gitu. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Saeta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caam jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran. Nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh. Belum dongkrak antrik na paeh. Pamajikan kaset tinggal kaset, sugih tinggal sugih. Teu perlu kaset, pokona menu penting etana teger. Paeh etana teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya, nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleuh sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeleuan bae mana irang da ngora ieu. Paeh teh hatena teh, paeh.
Aya hiji urang Cikupa kan kitu. Paeh teteh hate. Ngajina nuluan rangda bae. Paeh teteh hate. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat ngredit Mio kuari geus mulai neuk ngredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge gerak paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Ditahna ulah nonton TV. Wow, dijual itu. Beli deui gede atuh kuari. Modar kabeh hate da bos. Paeh kabeh hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae we mah. Kediriung-riung kuno paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bage anu 5 nu penep TV teh. Jadi Pak kula mah kuari kediriung-riung jeung nu modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mah kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh hate hate. Resep kana dunia teh paeh hate hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan teh geus lokoda salat teh ngahayal. Masyaallah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Ka maksiat ulah pati resep. Komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep. Kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin-amin urang-urang. Antakeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat cek amin teh. Siapa? Dijawab pakai dalil ke tetep baik kudu make perep siapa? Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade. Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa. Tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya. Acak-acakan. Kiblat jadi ngidul gua lihat. Eta gara-gara tepa anta kos gitu. Masya Allah. Masya Allah. Segade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Tilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus
nu dibere wirid ku guru najangnya bae biasana ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnya doang urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nu jang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ge urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh kunaon ieu salat keur penting jadi ieu balukarna ieu teu bari leumpang kabeh ditaku saja, ditaku Ki Uci, waduh, sembarangan mereka Ki Uci. Ini papisak, aki-aki, nggak pokoknya itu dari jalan pawai, nggak pokoknya mah. Nanti ku Kangjeng Nabi diatur jang saha, ya sholat, jang potongan mana. Hei bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah, kayak kajian kumaha ge, ambalaya, ke, hulu di mana, awak di mana. Lantaran ada tuh sholat udah waktu husu mantap diulah khusus merena sajang kurang mau ulah sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede ustadna hebat udang-udangna ge segede bakul nyana ngajakan sholat nisfu Sya'ban ulah mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum teu nyaho cak kiai ulah-ulah bae geus itu kan gitu. Dasarnya jadi bejaan hukum lagi. Aku ngaji henteu henteu. Ada kitab di lockdown tilok tapi lah sekolah sanawiyah. Semuanya ona naon. Oh gitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstruksikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah nih. Ulah hukum bid'ah. Bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril urang mah katatamuan teh ku calo kata tamuan teh ku tukang ngadu koto main gaple tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang paling banter lurah camat emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT teu bagus besi aya kiai besi aya ustad kata tamuan ku bupati kata tamuan ku menteri tata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga eta rusak hatena si kiai rusak pae eta hatena sebab eueuh dipakah hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos kitu tinggal lepekna doang
teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeleuna doang. Ngamplop jada 500, sejuta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngageurnang we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok teh camat. Tungtungna mati tajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu saban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut. Ingat deh teman, malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, mun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak ingat deh bisa anu hideung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Oh, hidung ya. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat Gusti Allah dibuka. Masya Allah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung, luhur atasannya ah ka bawahan, bawahannya ah ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan saukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teh kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah mah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adi diangkat deui. Ya geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa rasaka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun. Munajat ka Gusti menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tu cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi
hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan aya nu diistisna, illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir, eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan mikeun sihirna teu ditarima, teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu mikeun kana ilmu tarohna, ilmu badena, eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan, nu teu dihampura di malam nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak teu bebasan hatena. Oh, mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majenna gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat, can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu sigala lain lalawara. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ngridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu meunang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Lutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna kanu tadi dicaritakeun tukang sihir, tukang taroh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina, ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan, hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasa jeung kiai. Yang kiai malah mah nya mun ngajakan nya pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba, akal walidain atawa nu keheuh ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa, anu teu hade jeung indung bapana. Malaman nisfu Saban jana can tobat, can minta pangampura ka indung bapana, teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu,
Beungeut nujang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nujang menghadap ke atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ke bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar, bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajen sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Kainden kitu na mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa, nyana mumbung wauh aing ngadatang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan teh akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede. Pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup keneh. Umur penyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah sahanunya can anggeus kreditan paeh naudzubillah summa naudzubillah min dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa kredit lain masalah leutik gede kos kitu lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran riba na menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Nu minum arak mah ku urang teh di uyah ulah luar biasa anak minum arak bagus teh orenganan bapakna ngadahar duit bank. Atuh sarua lah ngerebek kabehan. Ayo kurang coba hati orang supaya hirup malam nisfu Sya'ban orang takarrub ka Gusti Allah abeh mata hati orang diberi hirup sehingga orang bisa ningali karena jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus ya Allah terus gitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sya'ban tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi Allah di malam nisfu Sya'ban wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka alhamdulillahirabbil utako atikun utako aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka keluar cek Allah ka malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah di neraka bae bi adadi syu'uri bani kalbin pohara luar biasa cuman Allah teh di malam nisfu Sya'ban teh tetap baik dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman nisfu Sya'ban tak itu agungna tetepnya nama dikerebekeun dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapak tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sya'ban masih anger keneh
Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun tah. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh gitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbin khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu saban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu saban ba'da maghrib ulah ngomong deui. Nah, terus ba'da maghrib maca yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekak kita kiai kula maca teu bisa maca yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kalau maca Quran maca yasin kudu kumaha tah aya mun teu bisa maca yasin maca kulhu 210 etik tah maca bismillahirrahmanirrahim asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana geus batur baca yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kieu je kula mah kul ge patek trok bae. Sia memang ngau kabeuki mah geuning. Patek trok bae cenah kieu maca kul ge. Lamun patek trok bae maca kul istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim hayang rada panjang eta astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah emang sia mah kitu. Kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabade ku aing kajen kumaha. Kabade. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu saban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Talora maghrib jeung isya rada bisa subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, masyaallah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe. Eueuh deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu saban kajon teh ku ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu saban pareuman. Trek ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah, yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim sakedeung 10.000 teh eta do mantak ngarasa can pernah eta jelema tah
Can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 masa gedeng jasa astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa tubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong sangka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1000 ieu malam nisfu Saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya dicelit ya. Oh, masya Allah kerenguarana dah. Nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Saban ya 1000 kaceli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot. Astagfirullahalazim. Setan istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangeus geus loba jasa tah mangeus. Gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beteng 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gobu ate 1000 geus bakalna 9000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar teh sakedeung coba ge laksanakeun ge laksanakeun ge tas isa coba aing utur kiai teh nya sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja masyaallah gitulah malam nisfu Saban ramekeun ulah obrol-obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat insyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau urang istighfar 10.000 atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus malam nisfu Saban besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener eta mah tolol atuh ngaran atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Quran atau maca shalawat malam nisfu Saban. Komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ieu puyeng geus aya, ieu asana ieu mah. Asana moal kabawa beusi teu kapanggih deui lah jeung malam nisfu Saban. Enggeus gunakeun malam nisfu Saban ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh beak nah sekali deui urang ramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maca yasina dek berjamaah di masjid di mushola di majelis taklim enggak dek sorangan bae di imah dek jeung keluarga bae mangga dek di masjid sorangan mushola mangga silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana perasaan urang depan aya 2 malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting-peuting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah
tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goib, ketika orang ngising malaikat embungeun cek aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar. Kalamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan. Ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu. Embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah. Wah, beres eta malaikat bungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet. Tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi. Sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh. Geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin. Ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang. Lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jaga aing menele-nele kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana. ولا تزر وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر moal bisa nanggung nafsu awak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur puguh nu nyana ge setengah eugeg. Dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah. Itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangmaokeun teu bisa. Eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur teu bisa. Dosa batur ditomlekeun ka urang, dosa urang ditomlekeun ka batur teu bisa. Wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa. Ku sorangan bae eta mah. Masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang. Begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urangna puasa urangna salat urangna zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya we catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu
Abi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi, tapi dikuasai ku nyana zalim. Perhitungkeun malaikat, perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang calana golok geus aya di bibir abdi. Jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha. Waduh ieu mah kadzaliman ieu. Geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adik, haji kakak dicokot ku adik, jazolim kanu teh 1 hektar makan ipan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh. Nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna. Cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geulceun ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae sia di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ka polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tu ngenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat. Nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh siapa emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel jasa urang narangtung mata poe ngan sadeupa sakitu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejat bae ngegerahan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegerahan ya puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui kumaha cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum
bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kulaan macak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah. Oh tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh tenang urang mata urang neuleun nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep aja kana si Rudin sama bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pasinikeun itu batur keur pasini kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ya wayahna cek. Senang kuari mah sombong ge cek. Jadi mesti mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur ka segala rupa Allah. Ye sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing henteu hanjaka teu kosia we ki. Ye, kuari si hanjaka. Baheula masih aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Wari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh anu jumana isuk bae menuju mana setengah 12. Tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja-raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage kakangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacrukeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta nagara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah dek gabereskeun eta nagara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulama tinggal ngalaksanakeun bae
seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudnya emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos kitu teh kajen tinggi halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe deh atuh geus kitu we eta Allah teh dek ngajadikeun Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kok kuari mah lain redup deui gua ledeng ieu mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal ki pudeli be empot-empot tanah aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem bae aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan yes eta asal ku Allah dek dijadikeun pemimpin kos kitu kacak Kangjeng Nabi ke kos kitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngaranna wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ieu kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah endek ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan ieulah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana endek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan Cina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula nu geus ka dieu hese di ka dieu keula lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna didukung kitu henteu
NU ngadukung ka aya kepentingan kajen kukumaha ge aya kepentingan kajen kukumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka aya kepentingan kahijab tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silaka eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ke Singapura misal istirahat gampang tambah kos gitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos gitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nu ku urang diangan-angan nu ku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat teman nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika aya naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang leumpang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal
deka restoran mana tinggal deka hotel mana tinggal hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo boh dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jenama overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol teh panjen we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukumak tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti better ngaleng ka Baitul tah dideuketkeun kan lawa eta Baitullah keur ngaleng ka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian naon sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cak hayang balik ka Indonesia neuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh leka tek datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim iduh tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge janjana mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deukeut jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim lamun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang deukeutkeun Allah deukeut jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo
ieu mobil hadiah ti gubernur kober hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di dokes gitu talamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatibna penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuari ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kekembangan di sisi mana segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid Ustad ajaib ke mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lok ngaji masalah nanya lok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari
mulai salat terhenti bergaul jeung nu leutik teh kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih nu di imah leteng hideung ada geus boa mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kos begeleungeun kadadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ieu kamari mah kerja di santri keneh masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocok deui henteu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah naon kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liyabluwakum masyaallah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang diberi susah kadang sugih ikut diperhatikan ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia naonan kang mah ge bager kang mah abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah sia ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah
barang dek sehat ya rada sehat deh kuari masih ke mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah lihat dulu aku Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fima atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere Ghafurur Rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ya lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu